Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, anu kusim kuring nepi kahormat. Saya nyebat asma Allah anu maha welas tur maha asih. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji ka Allah anu maha suci ilahi Robbi. Sinareng puja ka Pangeran anu maha kuasa, Zat anu maha sampurna. Bersyukur karena widi mantena tos masihan nikmat anu teu aya wates wangunna, nyaeta nikmat Islam, nikmat iman, sarta nikmat sehat. Saengga urang tiasa kempel mumpulung ngariung paamprok jonghok rarai dina pengawasan rutinan. Oge mangga sami-sami ngadoa sholawat sarta salam ka Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, sarta urang salaku umatna nu tumut ka ajaran mantena dugi ka akhir zaman. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salaku pamandu acara atanapi pangatur carita tepangkeun nami abdi Yunita bade ngadugikeun sababaraha acara anu bade diwidangkeun dina didanget ayeuna. Acara anu kahiji nyaeta bubuka, acara anu kadua nyaeta aosan ayat suci Al-Qur'an, acara anu katilu nyaeta bacaan sholawat, acara anu kaopat nyaeta acara inti urayan hikmah ti ajengan, acara anu kalima nyaeta doa. Ibu mangga supados teu nyongkolong kana waktos urang sami buka acara ieu ku ucapan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngajengkeun ka acara anu kadua nyaeta awasan ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku Ibu Ustazah Dewi. Ka Ibu Ustazah Dewi waktos sareng tempat disumanggakeun. Nuhun ka Ibu Ustazah Dewi anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an mugia kenging paedah khususna nu ngaosna umumna ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ngajengkeun ka acara anu katilu. Acara anu katilu nyaeta bacaan sholawat anu bade didugikeun ku Ustad Nana. Ka Ustad Nana waktu sareng tempat disumanggakeun. Aturkeun nuhun ka Ustad Nana anu parantos ngadugikeun sholawatna mugia urang janten umat anu tumut ka ajaran mantena dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mangga urang ngajengkeun ka acara anu kaopat nyaeta acara anu diantos-antos urayan hikmah dakwah ti ajengan Kyai Haji Muhyiddin. Ka Kyai Haji Muhyiddin waktu sareng tempat disumanggakeun. Ngaturkeun nuhun ka Kyai Haji Muhyiddin anu parantos ngadugikeun wejangan-wejangan mugia urang sadayana tiasa ngamalkeun sadaya anu didugikeun mantena. Acara anu kalima nyaeta doa anu bade didugikeun ku Ustazah Rina. Ka Ustazah Rina waktu sareng tempat disumanggakeun. Ngaturkeun nuhun ka Ustazah Rina anu parantos ngadugikeun doa mugia sadaya doa tiasa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara demi acara parantos lengse abdi salaku pamandu acara atanapi pangatur carita nyuhunkeun dihapunten bilih seueur cariosan anu teu merenah kadumanda. Mangga urang sami-sami tutup acara ieu ku ucapan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.